Wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda. Ye dongeng karangan Koswara. Nah aku maha mimitina pangna hidup aya dina cekelan nyi centring keling. Eyang Sukmarasa nutup antep ka Nyi Mojang nu diuk beulah kenca. Nu tetela geuning tetela Nyi Inah nu ti heula aya nu nulungan basa dirina rek di mangsa orai hareupeun guha padumukan Nyi Mas centring keling. Eyang ti payun abdi ngahaturkeun nuhun kana pitulung eyang sareng Teteh Titi anu parantos ngajait abdi tina katunggaraan. Pami abdi teu kabujeng ditulungan ku Teh Titi mah nu nganggo-anggoan sing sarwa hideung teh baris nganggo tergos hideung di abdi panginten ayeuna tos maot di mangsa sakadang orai siluman. Upami teh mah abdi salametnya tetep bahaya ngancam abdi da panginten abdi cios ku si centring keling dibikeun ka Sukmawati pikeun dijadikeun seba atanepi tumbal ka Mbah Cakrasena. Utamina mah Teh Titi abdi nganuhunkeun kana pitulungna. Kituna bari ngareret ka Nyi Mojang nu aya beulah katuhunana. Kaya liya Nyi Titi Sari nu geus heubeul di dinya saserengan sareng Eyang Sukmarasa. Kapungkur para mitra Nyi Titi waktu diudag-udag ku keris iblis malah majeng centring keling jojo ngaleungit di bulan ku haseup bodas. Harita teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana rupina para wargi ditulungan ku Eyang Sukmarasa. Mangga urang teraskeun. Nyi Titi imut ngagelenyung ngabandungan kendali sana Nyi Inah mangsa harita. Dirina nu geus heubeul aya di dinya sasarengan sinareng Eyang Sukmarasa kacida bungahna ku geus bisa ngajait dirina Nyi Inah tina ancaman bahaya. Nyi Inah, suatulung tinulungan memang kawajiban sakumna insan ayi. Sareng deui teteh ge taya hartosna nanaon lamun seug upami daya bantosan ti salira Eyang mah. Ya, Eyang ge anaking upama teu aya ridho ti mantena mah teu acan kantena tiasa nulungan ka hidep Nyi Inah. Ngan leuwih tetela kalayan poma ulah salah harti dina ngucap syukur ulah rek kasaha deui angin ka mantena ka Allah Azza wa Jalla kitu tah anaking. Laras Eyang dupi lalakonna pangna abdi aya di payunan guha pamatuhan Nyi Mas centring keling teh kieu kabitana mah ceuk Nyi Inah. Bari saterusna barabat we manehna ngalalakonkeun sakur lalampahan manehna ti mimiti ti heula matuh di padumukan lain Sukmawati tug nepi ka ayeuna aya di dinya nya kitu deui kaya di lembur oge ngeunaan kayan maot namang Adar Mang Suhadma jeung Bitarmi indungna pisan ku Nyi Inah dicaritakeun satarabasna tanpa aya nu dikurangan atawa dileuwihan. Nyi Titi nepi ka nyurucudkeun Cipanon dirina poharana langsana. Ku ayeuna carita Nyi Inah nyabit-nyabit perkara maot namang Adar nyapi mitohaeunana jeung Mang Suhadma bapana pituin. Najan hal eta memang geus dibere nyaho ku Eyang Sukmarasa tapi ayeuna ngabandungan carita Nyi Inah bet jadi kasuat-suat kagagas. Antukna ngaharuk gawena Nyi Titi bari nyurucud-nyurucudkeun Cipanon kana langsaan. Beda deui jeung kayan Eyang Sukmarasa para wargi. Harita teh anjeunna mah damal na ungut-ungutan mangut ngabandungan caritaan Nyi Inah teh. Najan sanyana mah dirina oge geus leuwih ti apal. Teu burung saregep ayeuna ngabandunganna naon deui rupa nu dikedalkeun ku nu geus ngalamanana. Kitu Eyang kali teh eta Teh Titi lalampahan abdi lalakon abdi teh mah bingah margi ditepangkeun sareng salira teteh. Nu yakin masih kene aya dina kasalametan nya kitu abdi ge bingah. Margi tos diselametkeun ku salira teteh kali Eyang. Nanging hiji kapanasaran ku abdi teh acan kapenak balerna teh Eyang. Soal naon Nyi Inah? Pak caritakeun, pak geura dongengkeun, pak geura tanyakeun ka Eyang susuganan Eyang nyaho. Ayaha anu masih keneh ngaganjel dina hate hidup geura pek caritakeun. Aya naon? Dipayun nalika abdi diudag-udag ku keris iblis di jero leuweung Hanyuang harita nu nyalametkeun diri abdi teh bari saharita mah abdi teh teu emut naon-naon emut-emut pun aki dipada suka tos aya di rompok ti saminggu ti harita emut tos aya di payun rompok dipada suka mani Eyang tiasa masihan terang ka jisim abdi nasaha salaresna nu waktos harita parantos nyalametkeun diri abdi teh Eyang
Nyi Inah netep antep meni seukeut naker kakersa eyang Sukmarasa nya kitu deui. Nyi Titi ge para mitra sami leleb mencrong kakersa eyang Sukmarasa perkara eta. Memang diri Nyi Titi ge masih keneh kapoekeun. Di sejen pihak eyang Sukmarasa ngahuleng rada lila. Barang manehna ngadenge hiji pertanyaan ti Nyi Inah leng pipikiranna ngahuleng. Lalembutanana ngacacang nyimpleng hayang meunang katerangan nu yakin ngeunaan hal eta. Nya sabada lila henteu sasauran lajeng eyang Sukmarasa masihan baleran ka Nyi Inah nu aya hareupeunana. Nyi Inah hanya kal pisan, hanya kal eyang teu bisa maparin katerangan nu jentre ngeunaan hal eta anaki. Nganu kaimpleng ku eyang nu ngajait hidup tina kajadian harita. Daya lian tangtungan saurang istri nu parantos sepuh. Nya sarua jeung eyang sigana badina umurna. Najan kitu hampura eyang teu bisa mere katerangan ngeunaan saha-sahana. Jeung di mana padumukanana keun engke sugan ka hareup yakin baris kanyahoan geura anaking. Tak kitu jawaban ti eyang mugi Nyai ulah nepi ka ngarasa melang hate ku ayana can meunang katerangan pasti. Hatur nuhun eyang, sok sanaos abdi masih panasaran. Patali hoyong perterang perkawis saha-sahana sareng urang mana-manana. Nunulungan ka abdi harita nanging bingah we eyang kersa ngawaler. Ngauningakeun perkawis jalmina eyang. Aing mah abdi nyuhunkeun katerangan ti Teteh Titi kumaha lalakon saleresna nu kaalaman ku teteh. Pangna teteh nu leungit di padumukan Sukmawati. Dugi ka kurang lemur disangki maot geuning masih keneh jumeneng keneh kaayaan aya di dieu. Mugi-mugi we sadeurat teteh kersa masihan terang ka abdi. Panasaran abdi mohoyong terang teteh. Ceuk Nyi Inah saterusna bari neuteup antep ka Nyi Titi. Harita eyang Sukmarasa tuluy nyarita deui. Tah kitu geuning anaki kapanasaran Nyi Inah teh. Pek atuh geura jawab malah geura jentrekeun sakur nu kaalaman ku diri Nyai. Caritakeun masing balaka ulah didingding kelir di sinang siloka belak-belakan caritakeun ameh babari ka hartina. Saur eyang Sukmarasa disarengan ku rasa deudeuh nu taya hinggana ka diri Nyi Titi lir ka anakna sorangan. Eyang, hatur nuhun kasaliran nu parantos maparin bidi ka jisim abdi, kanggo ngadadarkeun lalakon jisim abdi. Nyi Inah, kieu lalakon teteh mah nya mangga geura dangukeun ku Nyai. Pokna Nyi Titi dari anaker. Kalayan harita keneh ngadadarkeun sakur lalampahan jeung sakur kajadian nu karanapan. Dicaritakeun yen pangna dirina kabur ti panumukan Sukmawati. Pedah dirina teu diubaran bae jabati eta kalakuan Sukmawati. Sok mateni para mojang nu uubar atawa nyebakeun mikeun tumal. Hal eta geus dikanyahokeun ku diri Nyi Titi. Nu matak najan tanda bodas nu aya di dirina tacan leungit, Nyi Titi milih kabur antukna diudag ku keris iblis. Dibarengan ku kiburak ngan untung aya nu nyalametkeun. Daya lian rintang kersana eyang Sukmarasa. Nu saterusna ku eyang Sukmarasa dibawa ka padumukanana di leuweung kadu. Nu saterusna diwirid rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake. Boh kalahiran boh kabatinan. Najan ukur mimingguan aya di dieu tapi tetela dirina geus loba kamajuan. Atuh basa eyang Sukmarasa mere kanyaho aya rupa-rupa kajadian atawa musibah di lembur Gawiru, di lembur Cimariuk jeung di Panyinangan. Dirina poharana langsana. Mun ngagugu nafsu mah harita ge hayang mulang, hayang nungkulan nganya kitu dicare ku eyang Sukmarasa. Jabati eta loba bahayana memang nama kudu mulang samemeh dirina bener-bener masagi ku pangarti. Nu matak terus matuh di leuweung kadu dipeuseuh ilmu tugnep ki pangsa tadi. Atuh dirina menang pancen pikeun nyalametkeun Nyi Inah. Nya dirina miang bari make pakaian sing sarwa hideung ngaja beungeut di tergos hideung. Maksudna ngarah ulah aya nu apaleun ka dirina. Tungtungna para mitra sadaya ku pangarti nu geus dipibana Nyi Inah bisa disalametkeun. Memang Nyi Titi ayeuna ceuk paribasana geus maloba kamajuan. Kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti. Ilmu panemu jampe pamakena estuning geus kacida luhurna.
itu lalakon teteh nyai saterusna Nyititi mungkas lalakon nu kaalamanku manehna teu karasa rembesna cipanon sagala sajeroni nyaritakeun sagala rupa nu kaalaman. Nuhun teteh nuhun tos karsa ngagua riwayat anu tumiba ka salira mung eta watos ka Kang Darta bire anjeunna pohara leungiteunana teteh malih ti payun anjeunna teh dugi ka ngagukuk nangis di kuburan. Tutas yakin yen kuburan teh sanes kuburan salira teteh ceuk Nyi Inah bari nyabit-nyabit perkara kaayan Jang Darta nu memang kaleleban pisan kudu jadi panutan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia manga urang teraskeun deui hanca dongengna. Nyi Titi harita tuluy nyarita deui. Memang teh oge menurutkeun hawa nafsu mah hayang geura kalemur nyai. Hayang geura tepung jeung Kang Darta nganyak kitu mun teteh kudu kalemur harita teteh ngantep diri pikeun cilaka. Pangna kitu sabab teu mustahil diri Sukmawati tuluy neneangan teteh. Kalayan bakal babari pikeun mangihan teteh nya kapaksa teteh di dieu heula. Sejaba bakalan diri pikeun ngayakeun balitungan jengan ngayakeun pangwarah engke ka pihak Sukmawati. Kabeneran najan Sukmawati luhur elmuna, najan manehna boga panangeuhan si Centring Keling jeung Siluman Cakrasena. Tapi ka ieu tempat mamaranehna teu apaleun. Ku pangersa salira eyang, ieu tempat dijadikeun pohara bunina dina harti. Moal bisa katempo ku bangsa jin siluman. Oge nu utamina mah henteu bisa dikanyahokeun ku si Sukmawati. Ayeuna sugema teteh teh boga batur nya penyahi buktina ku kituna nyai sing betah heula di dieu nya babarengan jeung teteh nepi ka diri nyai ge siga teteh panginten eyang ge moal ngantap diri taya katiasa naon-naon nyai teh tangtu dibere ilmu panemu diwirida jampe pamake kitu pangharepan teteh nyai. Nyi Titi nemrakeun pangharepanan ujuk sumangat teteh abdi masih jatumut walau Nyi Inah ngarasa ajrih ngabandungan omongan Nyi Titi. Dina kaayaan kitu eyang Sukma rasa nyarita deui. Memang kitu harepan eyang oge Nyi Inah. Hidup supaya matuh heula di dieu atuh ka hidup Nyi Titi. Ayeuna gramiang ka palebah curug papageun inung hidup aja ka dieu. Pun biang Nyi Titi ngarenyag bareng ngadenge yen dirina kudu mapageun jadi inung. Janten abdi kedah mapakeun pun biang ka palebah curug eyang. Bener. Inung hidup ninggalkeun lemur alatan hayang ngajorag ka padumukan si Sukmawati. Ngan aya nu dituduhkeun supaya miang heula ka curug ta ayeuna nampapageun ka ditu ku hidup. Tuluy aja ka dieu cig anaki geura miang ayeuna. Kunyuk sumanga eyang Nyi Titi harita keneh pamitan. Tuluy kaluar ti wangunan eta saung kebat lumampah ngajugjug ka palebah curug. Nu pernahna aya kiduleun eta saung. Di pihak sejen kacaturkeun Biocoh memang harita geus anyog ka palebah eta curug. Cai nu nyuruh meuni tarik seah kaayaan estu mata kuaas. Cai para mitra sadaya atuh memang nu katingali boda siga herang katojo ku cahaya panon poe nu geus mengkol mulon. Sadatangna ka eta tempat Biocoh terus nangtunga ngajanteng luhur hiji batu lempar wetaneun curug. Cai duwi ka bodas teh para mitra jiga nu ngabudah we kitu bakat ku tarik-tarik dan nyuruh gitu. Dirina bakal sabar ngadaguan mapageun. Sakumaha soratan katinggalan nu kungsi tumiba ka dirina. Nu tayalian sora Aki Tabri tangtu Aki Tabri ngirimkeun sora ti kaangangan. Lantaran mikanya ka dirina siga nu teu mikeun mun dirina manehna meunang kacilakaan. Kuala eta Biocoh pohara bungaheunana pohara nganuhunkeunana kana kabelan Aki Tabri ka manehna. Cacakan mun teh manehna nekad ngadatangan ka hareupeun Sukmawati tacan karuhan manehna bakal sakalamet. Kacan karuhan manehna baris bisa ngayonan pangawasa Sukmawati. Ayeuna para wargi sadaya sadar yen diri nama estu kosong bolostrom teu boga ilmu naon-naon. Sedengkeun Sukmawati apan kasebutna geus luhur ilmu panemuna.
geus jembar panalarna hatena manehna ngagalindeng sababaraha kali nganuhunkeun kana kaayaan jeung kabelaan api tabri nu yakin terus nalingakeun ka dirina sok sanajan ti kaangangan. Bilih para mitra ngaraos helok. Nah, cenah bisa nepikeun ieu beja ti kajauhan kitu. Zaman ayeuna mah tos teu helok deui para wargi sadaya. Margi ayeuna mah aya handphone. Teu ngagunakeun saluran-saluran kabel gitu para wargi sadaya. Ngagunakeun teh nganggo frekuensi kitu. Yang nganggo frekuensi ngagunakeun frekuensi ka sentralna tidinya dilugikeun kitu para wargi sadaya. Mangga para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, biocoh pohara bunga ngeunana. Cacakan mun teh mamanehna nekat ngadatangan hareupeun Den Sukmawati tacan karuhan bakal salamet. Tacan karuhan manehna bisa ngayonan pangawasan Den Sukmawati. Ayeuna mah sadar yen dirina estu kosong bolostrong teu boga ilmu naon-naon. Sedeng Den Sukmawati apan kasebut luhur ilmu jembar ku panalarna. Para mitra sadaya atuh tuluy dina kaya dirina biocoh keur anteng ngajanteng. Bari panetipna manco kabalabah cai nu nyurug tarik jebul anu datang. Tangtungan saurang mojangan make pakaian sing sarwa hideung. Baju kampret hideung saules calana pangsi hideung. Atuh buuk ge ngarumai panjang dibengker ku lamak hideung sacewir. Beuki lila beuki deukeut nyampeurkeun ka dirina. Biocoh ngagebeg barang aya nu nyampeurkeun nu tetela saurang wanoja. Amahna ti eta hatena jadi gegebegan lantaran barang geus deukeut atrana keur nyampeurkeun teh persis siga nu jadi anakna. Siga Nyi Titi nu matak salila-lila olohok bengong neuteub ka eta Nyi Mojang. Nyi Mojang memang tayalian Nyi Titi. Nyi Titi Sari anu meunang pancen ti Eyang Sukmarasa pikeun mapagkeun biocoh. Tita tadi geus teu puguh rarasaan rupa-rupa perasaan ngaguruh dina dadana. Rasa sono rasa bunga oge katambahan ku rasa tunggara. Mun inget yen bapana geus maot sakumaha wartosna ti Eyang Sukmarasa. Sanggeus deukeut mah teu kawawa ku rasa sono jeleng Nyi Titi ngagajleng. Kajeun anggang lain halangan ngagabrug kanu jadi indung. Nangkep ti pepereket ka biocoh nu masih keneh hareugeun. Ma ya abdi ma. Hapunten Titi ma ya abdi. Nyi Titi nyusupkeun beungeut kana dada nu jadi indung. Bari teu tahan manehna ngaluarkeun cimata ceurik ngagukuk. Oh, nahanya itu anak emak. Nahanya anak mah hirup keneh. Nahanya itu can maot ya keneh di kieuna. Biocoh najan apa tetep loba kaheran jeung kapanasaran. Bari nyekelan nu nangkep terus merebay cimata tetep we make nanyakeun nyalaina Nyi Titi. Muhun ma abdi anak emak tacan maot. Nu di ruang ma bantal sanes abdi. Yu urang kantunkeun ieu tempat ma. Nyi Titi dangah panon beueus neuteub kana beungeut nu jadi indung. Nyai anak ieu emak aduh bagja ma dipanggikeun jeung hidup. Ya Allah nuhun Gusti. Nuhun geuning pun anak masih keneh jumeneng. Bagja mati anak ing. Abdi ge bingah ma. Keur sawatara kedapan ma antara anak jeung indung silih tangkep pageunnaker. Bari silih banjur ku cipanon kasono duanana paungku-ungku di luhur batu lempar. Disaksian ku guruhna cai curug duanana kalebuh dina sagara kasono nu taya babandinganana. Sanggeus lila sosonoan silih tamplokeun geter hate nu pinuh ku rasa bunga. Najan pacampur jeung sedih galindeng biocoh nyaritan. Nyai, bapak hidup geus maot, anak ing maot ku keris iblis. Hapunten abdi teu nungkulan naotna apa, ma? Abdi nu dosa margi maotna apa? Abdi nu janten lantaranana pedah abdi kabur. Siksuk ati nepi ka tega nelasan apa? Dina waktosna engke abdi baris ngayakeun balitungan jeung si Sukmawati dukun iblis, ma. Ceuk Nyi Titi nyarita ti kekereket. Upi Kang Darta kumaha kaayaan anak ma? Nyi Titi jadi inget Kajang Darta.
Maneh nama keur tatan-tatan we sejak ieu ngarurug ka pamatuhan si Sukmawati anaki. Terus berang peuting digemleng ku Aki Tabri nya poe ieu pimiangeunna teh ngan emah teu sabar. Peuting tadi maninggalkeun lemur miang ka imah si Sukmawati tapi meunang ilapat. Yen mah kudu ka dieu heula. Sing goreng bakal tepung jeung hibet anaki. Hayu tuh mah urang mios urang ka Palitongo. Nyi Titi ngajak indungna ingkah tidinya. Maksud Nyai? Biocoh teh can ngarti kana maksud nu jadi anak. Mak, abdi teh anu ngarawatan saurang sepuh nu linuhung. Nya anjeunna nu ngajait abdi tina katungaraat. Anjeunna nu urang abdi mapagkeun mah. Hayu atuh mak, urang nepangan ka anjeunna. Hayu atuh anaki. Nyi Titi harita keneh ngajak indungna ninggalkeun curug lumampah ngajugjug ka saung pamatuhan Eyang Sukmarasa. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu datang ka saung pamatuhan Eyang Sukmarasa. Leuwih-leuwih kaget jeung herang diocoh lantaran didinya geus aya Nyi Inah nu harita. Sabada dibagiakeun ku Eyang Sukmarasa biocoh terus we nanyakeun lalakon Nyi Inah pang aya didinya di eta tempat. Nyi Inah teu hararese barabat ngadadarkeun pangalaman manehna. Nya kitu deui Nyi Titi nyaritakeun ka indungna sakur lalampahan manehna tuh nepi ka padumukan Eyang Sukmarasa. Biocoh poharangan resna ngabandungan lalakon nu jadi anak. Tetela salah alamat anak ditamakeun ka dukun Sukmawati teh. Da geuning lain rek diubaran lain rek ditamaan nu tetela rek dijieun tumbal. Pohara ngarasa bagjana pohara nganuhunkeun anak-anak kabela jeung pitulung Eyang Sukmarasa. Nu geus ngajait katungaraan nu jadi anak jeung katungaraan Nyi Inah. Eyang, kumaha Nyi Oco? Walona Eyang Sukmarasa bari imut. Abdi teh nganuhunkeun we kana pitulung salira boh kapun anak boh ka Nyi Inah. Oge ka jisim abdi nanging naha. Kedah kumaha pilampaheun abdi salajengna ieu teh Eyang. Abdi kedah ngalaksanakeun permaksudan abdi hoyong ngalabrak langsung si Sukmawati eta nepi kumaha. Ari kumaha pamaksudan Nyi Oco sanyana cing bejakeun. Caritakeun masing jentre ka Eyang Sukmarasa kalah malik tumanya. Upami kawidian na Eyang abdi teh hoyong tiasa jonghok jeung si Sukmawati hayang ngawarah ka manehna Eyang. Pok Nabi Oco ngomong bari ti kekerket ngandung hawa amarah ka pihak Sukmawati. Yo, teu naon-naon ngan hideuk kudu nyamur. Ulah nemongkeun jirim saperti ayeuna Nyi Oco, tapi wayahna ulah ka ayeuna. Kinten-kintena iraha waktos napikeun abdi ngajorag ka si Sukmawati teh Eyang. Pageto anaki, atuh isukankeun bagian anak hidup jeung Nyi Inah nu kadinya. Nepungan sa ka si Sukmawati. Tah pageto susul ku diri hidup, ngan hidup mah kudu nyamur. Jadi jalma anu butuh ku pagawean. Tapi kapaksa ulah nemongkeun beungeut hidup cara ayeuna matak bahaya. Jantan kedah kumaha tu Eyang, nah kedah jantan ini atau tapi kumaha. Kun, kumaha isuk we. Isukan kue yang dibejakeun, ayeuna mah jong heula kadinya reureuh di dieu. Saheulaan Eyang aya caritakeun ka anak hidup. Unyuk sumanga Eyang, biocoh teu baha kana kahayangna Eyang Sukmarasa. Hari Eyang Sukmarasa harita nyarita ditujukeun ka Nyi Titi. Waktos nasib.